Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang mesti kana tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui soksana semudi jomantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongengan kutunda dina dinten kamari jejerna kecelakna cimata panganten dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-40 na. Mudah-mudahan ku aya acara dongeng sunat teh siga janten dikeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna di suklukna nu sami-sami mika cinta tur mika rasa seni budaya Sunda datang-datang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra sapadanya kolong tinggal waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng sunat teh wilujeng dangukeun. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Ardi anu ngajejanteng di luar harita saluareun kamar. Naon anu dicaritakeun ku Narnia? Sakabehanana karekam jelas dina ceulikna Ardi. Ardi anu ngaleket teh ngarasa hanyelu Narnia anu geus ngomong kawas kitu ka si bibi. Ngejelaskeun sakabehanana. Ya Allah. Nah bener gitu Narnia teh. Berarti lamun cek bener teh mah aing anu gagabah. Aing anu teu percaya pamajikan sorangan. Narnia memang geus ngomong ka aing. Tapi aing teu percaya. Hampura Narnia. Cek Ardi harita. Tapi aing anger ngalikeun sikap nu anger we ah. Ceuk Ardi harita lantaran manehna ngarasa era ujug-ujug alus sorangan kena. Jadi Ardi harita asup pura-pura we bageud we anger ka Narnia teh. Padahal mah dina hatena mah manehanana seutik oge teu rasa teu boga rasa keuheuh lantaran geus ngadenge cikeneh naon anu diomongkeun ku Narnia anu jeung si bibi. Ardi harita asup ka kamar harita ngetok heula panto. Lantaran kadenge jep atuh Narnia harita jempe. Narnia harita nu molohok ningali kana panto barang ningali Ardi anu datang. Kang Ardi? Cek Narnia harita bari cengkat. Si bibi anu baragiru harita init keluar. Ardi? Asuwi deui. Ardi teu nemalan harita. Narnia oge teu paduli Ardi rek nemalan rek henteu. Harita Ardi anu ngingkig asup ka jero kamar dituturkeun ku Narnia. Cek Narnia harita bari muntangan kana leungeun Ardi. Ardi teu ngareret teu ngarespon. Dina hatena mah yang siri ningali Narnia anu kos kitu. Cek Narnia harita. Ardi gek diuk dina sisi ranjang. Narnia oge diuk dina sisi ranjang harita. Bari parona katingali beueus lantaran hayang ceurik hayang jejeritan Narnia teh ningali paroman Ardi nu kos kitu. Punten Narnia. Narnia maksud urang ngagerihan ka Akang. Umur di Narnia do maksa hoyong bidua Akang Kang. Cek Narnia harita. Ardi harita teu ngareret teu naon. Tadi nah hatena mah yang seuri ningali Narnia anu cari bae kawas kitu. Nah pikir leutik mah Ardi hayang ngagabrug we ka Narnia anu sono menang sababaraha poe manehna. Rasa kesel ka Narnia. Goledag atuh Ardi harita ngagoledag. Narnia harita anu nuturkeun ka Ardi bisa turun sepok ngomong. Terus tuang. Cek Narnia harita. Berpangan kopi. Ardi harita ngareret ka Narnia. Tapi sakmek ogen Ardi harita teu ngomong. Kur tibah neuteub we ka Narnia anu cari mah bae. Narnia harita
Nusa terus deku di hadapan Ardi. Ya, kunaon akang teh? Narnia terus yang dia punten kang. Lupa Narnia tinggal aku kena naon. Cek Narnia harita beri. Luak lewerek ceurik, hatena sedih nakaranan. Ningali Paroman Ardi nu kuas kitu. Akang terus tuang. Cek Narnia harita. Ardi oge teu nemalan harita. Kang, kunaon akang teremalan sih? Akang terus tuang di acan. Akang terus tuang. Cek Ardi harita kurang sakemek geus weh. Narnia harita balem. Akang beri ngopi. Cek Narnia harita. Nya karek kopi. Cek Ardi harita. Bari neuteub sajongjongan ka Narnia. Narnia anu siga parita leos ini ka dapur. Si bibi anu kasampak harita keur nangtung we di dapur. Teuing naonna. Make jeung nangtung sagala di dapur. Meureun ngadedengekeun sugan. Mereka mana non? Nania beri ngadempat kopi. Bias ku bibi. Bias bi Nania. Cek Narnia harita numbung pangnyenkeun khusus cang Ardi mah kumanehna we. Ardi harita nyekakak di kamar seuri harita beri nutupan bibirna supaya teu kadengekeun Narnia. Karunya kanu geulis ka pancingan aing. Untung aing bi ngarekam ngadenge naon anu diucapkeun ku Narnia. Aing yakin. Aing percaya. Narnia ngomong jujur ka si bibi. Tapi aing rek pura-pura we. Meh jadi perhatian ke Narnia. Cek Ardi harita nu tetep we dina pikiran rek pura-pura. Rek pura-pura manehna kesel ka Narnia. Padahal dina hati leutikna Ardi memang geus boga rasa kesel atau ke pipina nu karasa panas wae lantaran geus cabok nu jadi bapan dusapan harita. Saterusna Ardi harita init ka cai. Bebersih jeung kitu ieu na ngilangkeun rasa kesel jeung kakeuheul anu memang ayeuna geus leungit dina pangbalu hatena. Narnia barang nih asup ke kamar harita ningali Ardi anu eueuh curat reret. Saterusna ret kana kasur ningali baju Ardi nu ngulumuk. Tagamang Narnia harita ngaragamang. Eta baju Ardi tadi diseueup dikekeuweuk ku Narnia terus ditangkep. Meuni karasa nikmat nakaranan Narnia teh harita. Narnia anu nangkep baju Ardi harita geek diuk dina sisi ranjang. Meuni bangun nikmat nakaranan semu peupeureuman sagala rupa barang nyeusup baju Ardi. Ardi anu kaluar ti kamar harita ningali Narnia anu peupeureuman bari nangkep bajuna harita. Harita Ardi kerung. Nah, Narnia cenah. Ardi nu disimuk ku anu harita. Nyampeurkeun ka Narnia. Narnia. Kenaon Narnia teh? Ardi. Narnia harita ngorejat kaget. Bari bajuna disampaikeun dina tak-takna. Kunaon Narnia teh? Nyisipan baju akang. Kunaon da? Cek Narnia harita bari tungkul. Di kana baju akangna kotor. Ali mah. Cek Narnia harita narik di bajuna. Ardi itu kotor. Oh iya. Cek Narnia harita. Meuni bregong nakarana Narnia teh. Mung teu lesot eta baju teh. Narnia anu diteuteub ku Ardi harita luuk tungkul. Nah teh leutikna Narnia hayang ngagabrug we ka Ardi ngan kulantaran sieun lantaran ningali parawan Ardi anu masih keneh kesel kamanehanana. Jadi Narnia oge mawas diri meureunan. Sieun ku Ardi teh. Narnia harita anu tungkul diteuteub ku Ardi. Narnia. Cek Narnia harita tangah lalaunan. Terus makan. Narnia gideug harita. Kunaon? Kunaon? Makan yuk.
Sareng bade tuang. Narnia harita katinggal di marah mah. Ayo. Cek Narnia meuni gentak harita keur mah manehna dak dumadak we lapar harita. Ngadenge Ardi anu hayang dahar. Narnia anu harita nuturkeun ka Ardi indit heula. Tanggeus nepi kana ka dapur Narnia harita ngageroan si Bibi. Bi. Mohon non. Cek si Bibi nu aya di luar dapur harita ting micen sampah ting micen. Tolong si Bibi harita bukakeun pantok. Naon non? Tuang sareng naon Bi? Sareng bade tuang. Kang Ardi. Oh, aya, mangga sok. Nyen tos di meja sadayana geda. Cek si Bibi harita. Nyen tos tuh Bi. Harita Narnia anu nyiapkeun sagala rupana. Seperti biasa, Ardi harita geek diuk bari tetep orang manana neuteup ka Narnia anu cak cicek gitu yeun. Dina hatena Ardi harita anu ningali ka Narnia. Beuki geugeut we ningali potongan awak Narnia nu ayeuna katinggal di montok na karahanan. Aneh Narnia ayeuna beuki kadieun beuki montok awakna beuki lintuh. Naon nya? Tawa senang. Tawa cek Ardi teruskeun lantaran Narnia anu ngareret. Ya Kang entos Kang. Cek Narnia harita. Sok sareng Narnia. Narnia anu sibuk harita ngawadahan sangu cang manehanana tepati loba sanguna. Sanggeus kitu duanana harita brak we dahar si Bibi anu ngintip harita ngareretan ka Narnia. Ngarasa bunga oge hatena tegung sirila harita si Bibi narima telepon nyata ti inungna Ardi. Para mitra kaum dangu sadayana. Si Bibi anu narima telepon harita ngajauhan ka Ardi anu kadalahar jeung Narnia sok sieun kaganggu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bi. Lagi di bumi Bi. Mohon. Aya naon Bu? Rek nanyakeun Ardi geus pulang. Jeung Ardi kelersan nuju tuang sareng Narnia. Oh, ayanya. Kumaha jeung Narnia henteu pasehat. Henteu kita tadi oge. Alhamdulillah. Nyanyi syukur atuh. Enak kedalaharnya. Mohon Bu. Yang geus atuh kitu mah syukur. Ada binya pangjagakeun Narnianya binya. Bejaan mun itu jeung ieuna. Mohon. Pokona mah tenang we Bu. Nanti satunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi harita nutup teleponna. Nu saterusna celegeug ningali Narnia jeung Ardi harita nu araranteng dalalahar. Tapi duanana ge eueuh nu ngarobrol harita. Narnia nu ngareretan we ka Ardi, hayang nanya, hayang ngobrol, hayang itu tapi sieun kawan nanti ku Ardi. Nu kapaksa we ngabetem harita, ai pikiranna mah geus ngomong ka ditu ka dieu. Duanana harita nu geus beres dahar. Nu saterusna Narnia pangnyicikeun cai jeung Ardi. Narnia jeung Ardi harita katerengah imah. Kopi anu ti kamar nu kakara diregot saeutik harita dicokot ku Narnia dibawa kana meja. Gek duanana dariuk di ruang tengah. Kok Narnia harita sieun-sieun oge nanya ka Ardi. Akang nembe di mana, Kang? Akang teh di mana-mana. Oh, Cek Narnia harita. Kudu saoh-ohna we Narnia teh. Teu wani loba tanya. Ardi ngareret harita ka Narnia. Ado nganggel bibirna. Deg. Ardi tilu poe teu papanggih ge. Teu bareng jeung Narnia. Teuing kunaon? Hatena teh asa beki kumaha gitu. Parona meletet ningali kana bibir Narnia nu digegel bibir handapna teh. Pok Ardi harita ngomong.
Narnia. Kah? Cek Narnia harita ngareret. Kunaon diteleponan ku akang teh ke diangkat. Telepon. Ya Allah. Telepon Narniana kan tuh di sekolah kan. Narnia kan nggak mau itu nyenak HP. Di sekolah? Dina meja. Pangitan aya nama cobi telepon gerak. Pangitan aya nama buah saya patre pangintanan. Oh. Ardi harita nu awalna amak nekeranan barang Narnia anu teu ngangkat telepon manehanana. Tapi tetela geuningan telepon Narnia teh aya di sakola. Tangtuna we mulai nu ngangkat aya lain curig mah mun nu ngangkat. Emang kunaon kitu Kang? Henteu. Narnia harita oh deui harita. Hayang ngomong panjang lebar tapi ngarasa sieun we ku Ardi teh anger. Ningali paroman Ardi anu memang can berak bener. Ardi ngarenga panjang. Narnia ningali salaki nu ngarenga panjang harita beuki deg-degan we hatena. Padahal mah Ardi ngarenga panjang teh mikir rasa nyelu rasa itu jeung ieuna kumaha carana supaya hayang bener deui jeung Narnia. Lantaran ngarasa manehna nu geus amek-amekan itu jeung ieuna ujug-ujug bener we ngadadak gitu kan. Jangan cara deui nu lain supaya manehna akrab deui jeung Narnia. Narnia masa balikna ngadenga Ardi rumaenghap kawas kitu teh. Bangun anu seungah karasana. Harita hatena deg-degan we. Narnia harita beri cengkat launan neuteub ka Ardi panon anu biru harita sigah nu tembus kana jantung Ardi. Cek Ardi harita ngareret. Narnia hapunten Kang. Perkis kamari. Sumpah Narnia maksad. Naon-naon sareng Tirta. Narnia oge terang. Tirta aya di ruangan UKS. Margi Narnia satu sifat syarat Narnia teh embetina naon Kang. Narnia pingsan. Narnia pingsan. Terus di sana ke UKS begitu terang ku saha. Pas kemari emut terang aya Tirta payuneun nya Narnia ngaturkeun nuhun ka Tirta. Punten Narnia teh aya kemaksud naon ka Akang. Tos yang dibahas. Cek Ardi harita bari malieuskeun beungeutna lantaran Narnia anu terus neuteub ka dirina. Narnia ningali Ardi kawas kitu beuki deg-degan we hartena. Cek pikirna Ardi tangtu masih kena amarah, masih kena kesel ka Narnia. Padahal mah Ardi geus teu naon-naon ka Narnia. Sabab Ardi geus ngadenge sawaktu di kamar Narnia ngabeberkeun sagala rupana nyatana ka si bibi. Ardi ngarengat deui harita panjang. Narnia anu ngaletet neuteub ka Ardi, tapi teu wani langsung neuteub. Sieun hawana teh. Sok sieun kumaha intina mah Narnia sieun ditinggalkeun ku Ardi. Cinta Narnia ka Ardi ayeuna anu bener-bener bogoh, anu moho teuing kunaon. Ardi lain kur hiji lalaki anu dipika cintaku, anu dipika bogoh ku diri. Tapi oge hiji lalaki anu terus-terusan diarep-arep datang ka gigireunana pikeun disingreup kesangna anu karasa nikmat nakaranan. Narnia harita pok ngomong bibirna jeung irungna ungas-ingus. Akang nganggo minyak wangi. Emang kunaon? Narnia harita anu ongkek. Narnia kunaon? Bak deju. Atana gentos acukna. Narnia sekiat Kang. Kunaon? Narnia. Kan biasa oge Narnia sok pang nyemprotkeun minyak wangi ka Akang. Kunaon aya jantan teu kiat? Kang.
Narnia cengkat berlet ini harita. Narnia ke toilet. Si bibi di dapur ngadengen Narnia nongkek-ongkekan harita langsung we asup ke toilet. Lah, non, kunaon ieu geulis? Kunaon? Sebel bi. Cek Narnia harita. Si bibi anu sigap harita langsung we mencetan punukna. Sedangkan Ardi nu malohok harita dina panto kamar mandi. Harita bingung kunaon manehna make jeung ngambeuk Narnia ngambeuk minyak ti diri na make jeung ongkek segala rupa. Ardi nu ngas ingus kana kelekna, ngas ingus kana bajuna tapi da seungit cek Ardi teh. Naon anu salah di maneh? Narnia oge sempet nitah ka Ardi mani deui. Anu hartina awak manehna teh bau. Sempet ka Narnia Narnia teh ganti baju. Kunaon Narnia? Narnia pernah ka aing ulah make minyak tapi bareto geus lila. Ayeuna geus kitu deui. Kunaon sebenarnya sih? Aing bingung ke jeung ongkek-ongkekan teh segala kunaonnya. Cek Ardi teu ngarti ka Narnia. Sanggeus balik deui harita Narnia anu mun ngadeukeutan ka Ardi harita bari neuteut. Ibak deui cik. Entar deui anggonan nanya. Emang kunaon Narnia? Kana mah akang kada ibak deui ya. Cek Narnia harita. Bari manyun. Narnia, apa Narnia teh biasana ge seneng kana minyak wangi akang? Ih, Kang mah. Oh. Narnia harita rek ongkek deui. Jang. Mohon atuh mending oge ibak deui atuh napi. Abi teh tos ibak neme. Narniana anu teu kiateun ngangsu ieu minyak wangi pangintenan. Teu kiateun ngangsu minyak wangi. Antukna Ardi ge eleh geleng. Daripada pamajikan anu ongkek-ongkekan wae mending kana manehna mandi deui we ngagosok di awak. Lebih kebersihna karanan. Narnia ningali Ardi harita anu init kacai beragiru asup ka kamar. Ih, nyiapkeun angon Kang Ardi. Mohon atuh geulis juk mangga. Cek si bibi harita nu gogodeg ningali pemajikan Ardi anu kuas kitu. Si geulis naon ieu teh moal kitu nyiram aduh. Biraku lamun nyiram teh. Cek Narnia cek si bibi harita. Narnia anu init ka kamar Ardi pikeun nyokot baju tina lemari. Minyak anu tadi aya ngagoler urut Ardi beureunan. Anu geus weuteuh deui wae minyakna. Harita dicokot ku Narnia anu saterusna disumputkeun teuing di mana Ma Ardi mah pokona mah nyaho. Narnia harita nyiapkeun baju kaos jeung Ardi jeung calana kolorna. Siapkeun saperangkapna. Kung sirila Narnia harita ningali Ardi nu keluar. Kek. Narnia. Teu bau ayeuna mah. Narnia anu imut ngagalenyu. Teu. Ardi harita. Anu neuteub seukeut ka Narnia. Narnia anu deg-degan ditutup seukeut ku Ardi harita. Saterusna harita Ardi nyokot salin. Nganggo minyak wangi Kangnya. Emang kunaon Narnia? Pokona mah teu kenging we. Cek Narnia harita bari tunggu. Ardi anu sakolepat ningali bibir anu mungil ti Narnia. Teu antap parah harita kan gapruk we. Ardi nyamber bibirna anu geus lila memang diantepkeun we ku manehna. Narnia nepi ka kalabakan harita. Leungeunna ngacung lantaran soak beureunan disamber ujug-ujug ku alap-alap anu model kitu. Sanggeus seubeuh beureunan Ardi harita langsung we nyengir. Ageng teh masuk kunaon teh. Narnia harita kukulutuk tapi dah hate nama bungah nakaranan Ardi kawas kitu teh. Narnia anu hitung-hitungan ku imut ngagelenyo bari ngusapan kana bibir. Neuteub seukeut kana jadi salaki. Manehna ngaharep salakina balik di normal kawas heula. Nu tangtuna pamajikan jeung salaki aya pecahna. Tapi dibalik pecah eta biasana sok dimuleukeun perkara anu leuwih romantis dina segala rupa. Asup Narnia jeung Ardi harita. Waktu anu nyerelek kepeuting. Narnia jeung Ardi harita anu caricing dina
seperti biasa nawe dina kursi eta nonton TV Narnia mah menean sinetron anu jadi karesepna. Ardi kadang-kadang sok pabelit jeung bola lamun aya bola mah Narnia anu manyun hari atuh kapaksa Ardi harita sok ngelehan sorangan ngingking ke kamar lantaran di kamar memang aya TV anu leutik. Narnia kadang-kadang sok mung ditinggalkeun jadi piomongeun deui wae antukna sok ngelehan sare di kamar duanana. Narnia anu anteng nonton TV sareretan harita ngareret deui ka Ardi. Hatena ting beuki deg-degan we ningali jajaka anu gandang anu make kaos bodas, make kolor dina waktu harita. Narnia harita nyidik-nyidik kana beungeut Ardi siga yang telek nakaranan padahal masa ban poe ge katempo. Rasanya rasa deudeuh, rasa geugeut. Anu geus teu bisa dihindarkeun dina hate Narnia dina waktu harita. Bogoh nyosona bener-bener. Aneh. Menana yang gak sebogoh ting kan jadi salaki aing. Tapi halus sih, tapi tarat-tarat isa sari. Aing oge nih asa geugeut mung papisah jeung Kang Ardi. Yang deket terus-terusan. Narnia harita anu neuteub seukeut kada beungeut Ardi. Bari leungeunna harita muririt-muririt baju tidurna. Narnia teh sadar baju tidurna hayo we dipurilit-purilit bari paromanana neuteub ka Ardi. Ardi nu ngarasa yen pamajikan neuteub wae kamanehanana anu keur muka laptop harita ngareret. Narnia anu direret harita gura-giru ngabaliskeun paneuteupna Ardi anu imut ngagelenyuk. Narnia. Narnia kunaon teu bae Akang. Teu kunaon. Cek Narnia harita anu bari reueum beungeutna. Era kepelengkok harita ku Ardi. Tapi da tina naon sabenerna mah teu ada salaki hakna. Tapi dah heuh ai kepelengkok mah anger we kajenting salaki kajen kumaha da era ke Narnia. Ardi anu imut ngagelenyuk. Kep jepeng kana gadon Narnia. Narnia. Kangen ka Akangnya. Henteu mani pedena keranan. Cek Narnia harita bari ngagel bibirna. Dina hati deg-degan ting kunaon ari leungeun anger we ngoromeol kana baju anu memang geus nyingsat tapi ka luhur lantaran diputer-puter we ari dipurilit-purilit. Ardi anu ningali harita ngan gerewek we Narnia harita dipangku dibawa ka kamar ku Ardi. Narnia harita ngeceak lantaran reuwas. Si Bibi anu kebenaran di dapur harita beheungna manyangan jika entog. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aya kieu eta budak teh. Cek si Bibi harita, kunaon maneh teh? Teu kunaon. Cek si Bibi harita. Nu saterusna Mang Ujang ningali sakolebatan Ardi anu keur mamangku. Narnia harita dibawa ka kamar. Mang Ujang ngareret, teu kunaon, hayang dipangku ku urang deui. Ih, sok naon teh aki-aki teh. Dasar. Si Bibi harita cemerut lantaran Mang Ujang anu ngagoda kamanehanana sakitu geus aki-aki teh. Tapi dah heuh aki oge beuneunan. Mau dah sakinah. Duh, ampun ya Allah. Punten mitra-mitra nya. Narnia anu ngahep-hep tungtung nama harita dina beuheungna Ardi. Geus Ardi nepi ka kamar pantau dikunci. Narnia harita digolerkeun anu teu walakaya kutiba neuteub we ka Ardi naon rek dilakukeun. Tang tu marima manehna mah. Ardi jeung Narnia cep jempe. TV di tengah imah harita nyala we. Ngagear sinetron nu disotelkeun Narnia. Tekung silila Ardi ting sabaraha waktuna teu kasebutkeun. Ngan anu jelas lumayan lila we. Duanana geus kalaluar. Narnia anu bucis, Ardi oge anu bucis harita. Narnia keluar teh harita bari manyun. Lantaran kudu mandi deui meureun mun kitu. Kunaon? Nisok. Tarang kenal waktu. Cek Narnia, tapi seneng kan? Duka. Cek Narnia harita bari nyiwit ka Ardi.
Narnia ayeuna gek diuk dina gigireun Ardi. Jaranekeun sirahna kana tak-tak Ardi. Ardi ge hare-hare we muka di komputer laptopna we nu tadi. Nah kan terus dina naon kan Narnia? Saha emang kunaon kitu? Kunaon kitu? Naon teh? Emang akan ketira naon ka Narnia? Nanti naon kan Narnia pir aku ngambek. Kamari ditoros meunin teu ieu. Teu wajar we. Wajar naon? Cek Narnia harita beri nyepengan kana dengan Ardi. Siri nih sok kebatur teh meni. Cek Narnia harita samarut. Ardi harita ningali sami Narnia samarut. Deui. Naon? Pokona samarut deui tadi ge samarut aku akang deui. Ih. Naon teh? Narnia harita ngegel bibir handapna. Ting kunaon asa sono wae terus-terusan ka Ardi. Beda jeung sabiasana. Biasana biasa we biasana. Aya pi ayeuna ka dieu keunana. Ningali Ardi teh terus-terusan asa ngabayang we. Asa eueuh deui lalaki nu pangkasepna di antaran lalaki iwal ti salakina nya tanah Ardi. Alusna sagituna. Tapi alusna eta ku Narnia sorangan teu kahar. Lamun disebutkeun Ardi memang gasep dan memang kasep. Tapi tebiasana ge manehna teu bucin kawas kitu ka Ardi teh. Narnia anu mikir ngahulang. Aneh. Ning sok kadang-kadang heran ka ngarti teh. Kunaon? Ning asal mendasar kumaha gitu. Ya naon sih? Cek Narnia harita bari pipina harita bareureum. Ret ngaret ka Ardi neuteub seukeut deui wae kana beungeutna Ardi. Ardi anu panasaran ka Narnia. Narnia. Kunaon ti tadi teh ningalikeun wae akang. Nyawios we tuh anaknya. Akang teh kan suami Narnia. Nya, akang caroge Narnia. Tapi kan akang bingung kunaon Narnia. Neuteub bae ka akang. Aya naon salarasna dina akang? Narnia kita tungkul bari ngegel bibir handap. Manehna bingung rek ngajawab da manehna ge teu ngarti naon manehna make jeung hayang neuteub kana jadi salakina. Lantukna Narnia harita nyaranekeun awakna. Kana dadana Ardi sekalian bari ungas-ingus kana kelekna Ardi sagala rupa. Ardi beuki bingung wae. Benar Narnia teh siga ucing. Wios. Cek Narnia harita. Bari baju Ardi saeutik kancingna dibukakeun. Narnia nyuman pelebah dadana Ardi harita. Narnia, kunaon sih? Akang damel heula. Ih. Wios kieu. Mau tengah ganggu ieu dah. Cek Narnia harita. Bari terus nempel dina awakna Ardi. Ardi bingung ningali sikep Narnia. Henteu netep nyeusup kana awak. Samalah baju manehanana oge anu tadi menang ganti teh teuing kamanakeun ku Narnia disumput. Narnia anu ngarasa geugeut deudeuh kana jadi salakina. Anu can kapikir ku Narnia oge. Si bibi anu ngarti jeung pangalaman kana sikep Narnia curiga na kerahanan. Yen Narnia teh tangtu. Manehna keur kakandungan. Manehna keur nyiram. Lamun ayeuna Narnia nyiram, sakola geus genep bulan, pertengahan artina genep bulan deui teh Narnia bakal ujian. Lamun Narnia pas ujian genep bulan hartina katingali beuteungna bakal melendung kitu cek si bibi. Ya Allah. Kumaha Narnia ayeuna nyiram. Terus ujian genep bulan deui. Mun ketingali beungeut awak Narnia teh beukah. Tur malendung duh. Ya Allah, mudah-mudahan Narnia ulah nepi ka hamil ayeuna. Cek si bibi harita. Anu memang ngarasa hariwang sok si Narnia teh hamil ti ayeuna. Sabenerna hamil mah teu naon, tapi prosesna Narnia anu memang keur sakola. Masalahna Narnia anu keur sakola kumaha lamun nepikakeun kaboka rahasiana. Sanajan memang Narnia anu boga salaki, tapi tetep
murid anu lainna moal nyangka tur bakal aya ucapan anu lain-lainna keur Narni. Si bibi nu keur ngahulang harita digeroan ku Narni. Bi, unon. Bi, mangandamelkeun naonna rujak aya teu Bi? Aya buah Bi. Astagfirullahaladzim non. Ieu teh tos wengi apir aku teuing. Wios Bi. Ieu meuni sakedik we Bi. Rujak naon atuh? Dari buah mah teu aya. Bi. Aden, kumaha tuh? Nani hoyong rujak tapi buahna teu aya. Dan hoyong rujak. Supaya kieu atuh Narni atuh sakit engke nyeri beuteung geura. Moal Kang sakedik. Cek Narni harita. Ret harita si Ardi ngareret ka si bibi. Narnia. Ngaos anjing deui weh. Iya, nani hoyong rujak. Celak si panon Narni harita ngacelak. Si bibi jeung Ardi beuki bingung ningali Narni anu kalon ceurik jeung budak leutik hayang rujak dina waktu kawas kitu. Ret Ardi harita ngareret kana jam dinding anu ngagaplek. Anu tetela geuningan jam 7 leuwih saparapat. Kakara becik keneh adan mah Isa. Aduh, di mana milarian ieu di ka pasar pengerenan kadago adi itu. Nyamun atuh miwarang itu ka Mang Ujang. Yos. Nya tuh. Harita si bibi lumpat. Nu saterusna Mang Ujang harita nyampeurkeun. Den, bade meser buah. Mohon Mang pamilarkeun buah we ka pasar. Aya dia udah sok araya kadenya. Aya. Di buah mah gampil. Ceuk Mang Ujang harita. Nu antukna Mang Ujang harita indit make motor. Narnia anu ngadagoan harita geus asa dina ti corona we eta buah teh. Bari ngalenotan harita ka Ardi. Narnia teu salah Narnia teh make jeung hoyong rujak we kieu. Teu. Nih hoyong pisan beunana nia teh. Nu sanes we atuh. Ngalim mah. Cek Narnia harita beri tangga ka Ardi. Ardi beuki bingung ningali polah nu jadi pamajikanana. Budak leutik anu ayeuna geus lumayan naek umurna geus 18. Hartina sakedeung di nyampe 20 tur Narnia kana tarap anu dewasa tantuna geus kaluar sekolah. Mang Ujang anu indit harita nu kebeneran deui di pasar teh tararutup buah teh teuing ka mana. Biasana sok ngajajar di jalan teh eueuh dina waktu harita. Ka mana cenah buah teh. Mang Ujang harita nu saterusna neangan. Aduh tukang buah urupang neangkeun buah nah pan di loba meureun di pasar oge dicaringin tukang buah teh pan grosirna deui. Tapi sakalian pamajikan hayang buah nepi ka eueuh tapi apal mah da loba ketang di imah teh di Narnia hayang buah deui. Buahna buah ngora berarti jang rujak mah. Mang Ujang harita kukurilingan kuriling kaditu kuriling ka dieu neangan buah anu ngora tapi tetela nepi ka keun jam 8 Mang Ujang neangan buah harita. Narnia anu katingali geus kere temean we hayang buah. Geus ngomong we hayo ka Ardi hayang buah. Ardi ngarasa jengkel oge tapi teu bisa kumaha. Ngarasa aneh oge ka Narnia anu hayo-hayohan ngomong hayang buah.
Heuleut setengah 10 Mang Ujang geus datang harita anu geus manang buahna. Cenah neangan buah sakitu lila. Si bibi anu sigep harita ngaruh nyepang ieu keun nyamelkeun jeung itu jeung ieuna. Sedengkeun Narnia anu nagog harita katingali nungguan we hayu. Sanggeus beres. Entos nen sok atuh. Cek si bibi anu geus ngupasan eta buahna terus disisikan kana piring. Gap Narnia harita nyokot eta buah. Rauk ngadar buah anu dicoelkeun kana sambelna. Eta disebutna teh meureun naon ngaranna teh petis naonnya. Petis rujak. Petis lah. Narnia mani eueuh ka haseum batur mani urui harita komo Ardi mah harita nepi ka meungpeun da urui teh ya. Buah ngora bayangkeun jam 8 peuting dina kayan tiis. Narnia anu mah cecelebekan we geunah nakaranan. Manikot diuk aneprok sorangan. Ret ka Ardi. Haus kira ka dieu Kang. Cek Narnia ngagupay. Ali mah Kang mah. Cek Ardi ngaburi giding boro-boro atuh dari tawaran buah waya kitu. Sanajan tengah poe oge Ardi mah teu pati resep. Komoting bari jeung rujak-rujak tapi Narnia tapi ka bersih beak eta sapiring teh. Narnia. Bari tami deui non. Moal bi. Cek Narnia nyeri hieu seuri atoheun keranan bunga nakaranan sageus kitu teu paraung ka arem harita. Gek dipikireun Ardi lumat lemet harita. Terus terus nanginum gelehe ngagelehe kana gigireun Ardi harita dina tak-takna. Ardi harita nepi ka gogodeg nya kitu di si bibi ningali kalakuan tingkah Narnia nu kawas ucing dina waktu harita. Ya Allah, ieu mah geus krot aing mah pasti Narnia keur hamil ieu mah. Duh, ting. Aing kudu ngalaporkeun ieu mah ka si juragan ieu. Cek si bibi harita. Terus si bibi nyarengkel harita ka kamar. Nelepon ka dununganana nya teu kabaeana. Si bibi nyaritakeun yang Narnia boga kaanehan. Kahiji kaanehanna teh hayang nyiseup poe baju Ardi lamun Ardi keur eueuh. Kadua-duana tenda tengah peuting ayeuna cik keneh cenah. Bieu mentar rujak segala rupa atuh puguh we. Inungna Narnia harita teu katingali geumpeur ti kana naon atuh makalakat kakak seuri atoheun. Teu mikirkeun yen anakna teh keur sakola. Si bibi harita geus ngelingan keun bae we cenah kitu. Kumaha Narnia we cenah kitu pokna teh. Atuh nya puguh we si bibi ge bingung. Nontukna si bibi nutup telepon. Sedengkeun di baleena harita si ibu nya inungna Ardi nya inungna Narnia nya tane Butarsi langsung nyamperkeun ka Haji Komar anu keur diuk harita. Bapana Aya naon sok lulusan kita itu? Aya naon? Si Narnia apa si Narnia? Si Narnia? Emang kunaon si Narnia? Gering. Tawa naon? Lain. Si Narnia cenah cek si bibi aya kaanehan. Ya kaanehan kumaha? Beuti keneh cenah tos ngada rujak, aya kieu. Ada rujak. Rujak naon? Cenah mun dicecelebekan sorangan cenah batur mani ngaburi giding hoream cenah manehna mun dicecelebekan jeung ada rujak buah. Bieu teh mah Ujang cenah kukurilingan dengan buah ngora cenah. Ai. Buah-buah keur hamil budak teh. Nya curiga teh keun bae lah cenah hamil geus. Pan sakola tuh. Nya, geus kumaha tuh dah. Nah, terus nanti cenah lamun eueuh Ardi baju Ardi di nanti diburak-barik cenah, baju kotor hungkul. Terus diseusupan cenah kitu. Diseusupan? Baju kotor? Nya, kan aneh kan? Aneh budak nya. Ibu mah jadi hayang ka ditu yang nebuan kanalnya. Wong ka ditu juga yuk. Iraha. Nya isu ka teu tahu iraha. Nyayu wae lah. Nya geus lila ieu teh ka ditu di saprak harita teh we geuning. Nya. Antukna harita Butarsi dina poe isuk ngarencanakeun arek ka imana Narnia. Haji Komar oge nu sarujuan lantaran geus rumayan dalila di saprak harita kajadian aya Pak Ustad ka imana Narnia teh. Di dinya mah nya eta teu deui. Narnia dina peuting harita nu aya kaanehan. Ardi oge ngarasa bingung ku Narnia, tapi teu jadi pikiran keur Ardi. Geus peuting goledag duarana sarare. Ardi jeung Narnia harita sare tararibra nakeranan.
Narnia isuk-isukna harita ge saged init ka sakola. Saterusna Narnia harita ngadeuteup kana jadi salakina anu sarua ge singgil. Mereka pasar. Akang ka pasar, tapi malami akang mereuwih deui. Pengen ke pasar tuh Kang. Mangku naon? Apa minta ke pasar ge bade naon tekan di bumi? Nya di bumi we. Nya kesel tuh akang ge. Nanya ge mah sekolah. Ih, Narnia mah teh sakola wae. Ya, iya sudah terangan nanti akan kamari sakit jadi. Terus ayeuna Ayeuna lematuran akang. cek Narnia harita bari nyampeurkeun ka Ardi kan gerewek we. Nangkep kana cangkeng Ardi. Narnia anu geus kumaha we ka Ardi. Ardi ningali sikepna jadi pamajikanana harita langsung we nyium kana mun-munana Narnia anu seungit harita buukna ngagebai panjang. Narnia, aduh ampun. Sok jadi gemes ka akang na dikit teh. Digemes ih. Mah. Cek Narnia harita bari tangga. Ardi anu teu mican kesempatan Narnia anu tangga dengan langsung we disamer harita ku Ardi. Antukna dina isuk-isuk harita. Narnia anu geus salin harita langsung diacak-acak deui ku Ardi. Nu puguhna mah Narnia jeung Ardi harita geus teu puguh yuksa we pakeanana. Boh Ardi boh Narnia nu antukna guh rewe sarare. Hudang-hudang jam 8. Kahudangkeun aya nu uluk salam. Si bibi nu kaketrok kana kamarna harita. Non. Narnia jeung Ardi harita ting korejat hudang. Dina kaayaan anu parolos harita lantaran tos tempur teh antara Irak jeung Kuwait. Naon nya? Palestina meureun jeung Israel. Narnia anu nyeleungbeung kana lawang harita rasaan make pakaian we meureunan harita si Ardi harita langsung narik awak leungeun Narnia. Narnia. Kang. Ih, ka mana? Itu panto. Cek Narnia harita. Narnia, tingali. Narnia harita tunggul. Ih, Cek Narnia harita langsung nutupan segala rupana. Nu saterusna ngingkig gacai lumpat, Ardi harita cakakak-cakakakan hari salesirian ningali paroman Narnia anu kaget bari jeung langsung kabur init ka cai. Ardi harita nu make pakaian terus mukakeun panto. Naon bi? Cek Ardi pura-pura teh sudang sare we. Itu aya juragan tuh ge. Maksudna si bapak. Sareng juragan istri. Oh, nya antosan atuh. Mun antosan begitu. Cek Ardi harita bari tutupkeun di kamarna terus dikuncikeun deui. Ardi nu rempang reumpeng harita si bibi anu ngaleos harita bari kerung. Lantaran ningali Ardi anu bari reueum wae dina pelebat dadana ting kunaon. Jika ku sireum ateul meureun ting kunaon. Aduh, teuing tah kitu aya akur, kitu aya teu akur mata kariwang. Duh, ampun teuing. Pantes Narnia ayeuna keur kandungan atuh da teu meunal waktu. Cek si bibi harita. Kunaon, Bi? Cek Bitarsi. Henteu juragan. Narnia mana? Itu sana nuju ibak. Oh. Nah, teu sakola kitu Narnia. Tuh, atuh. Nah, biasana mah ya kita tos pami sakola mah ya kita tos angkat dah. Henteu pangintenan. Cek si bibi harita bari langsung we init ka dapur. Lantaran ditanya wae pasti bisi kacaletot maneh. Teu kungsi lila Ardi jeung Narnia harita anu para rucis geus kaluar deui. Indung jeung bapana nu neuteup harita ka Narnia. Mama. Cek Narnia harita bari luk tungkul ari buuk anu masih kana bucis harita. Hujanan di mana Narnia? Teu. Cek Narnia harita bari tungkul ret ka Ardi harita. Ardi ada tungkul we harita deui. Teu wani neuteub ka Narnia harita jika anu boga dosa duana. Sedengkeun Haji Komar harita pok ngomong. Narnia di sekolah. Entah mah. Tadi teh bade sekolah tapi
Tapi naon, sono kana jadi salaki gitu. Cek Haji Komar hari tabu tarsi hari tengah reret kana jadi salaki na beri manyun. Kade sono kana jadi salaki wae teh yeuh. Melentung ke beuteung. Gebeg. Narnia hari tengah gebeg. Ret ka Ardi. Ardi anu keur neuteup harita. Ngabalieureun banget. Lantaran sok sieun kapanggih. Kagetna beureun. Narnia. Mah. Narnia geus men. Narnia teh kerung. Teu acan mah. Teu acan. Geus lila sabaraha lila. Tuh kan. Cek Narnia anu boloho hari. Hai itu gerak. Geus sabaraha lila teu men. Cek indungan aja deui harita bari ngusapan kana bukna Narnia dedeuna karanan. Narnia anu diteuteub kudu jadi indungna harita tungkul. Bari godeg. Ret indungna harita kana awakna Narnia ret deui kana beuteungna Narnia anu katinggal dikempleng keneh beuteungna teh. Jadi Narnia iraha mimiti mena iraha. Aduh kak. Cek Ardi oge bingung di dati nyaho Narnia iraha mena teu pernah nanyakeun. Iya masalah lagi pemajikan teh dua-duana teh weuh kanyaho deh. Narnia biasa men tanggal sabaraha? Tanggal 15. Tanggal 15. Tanggal 15 ayeuna geus tanggal sabaraha geus men can. Teu acan. Cek Narnia harita nu godeg. Can men. Teu acan. Aing mah buat keur hamil meureun Narnia mah teh. Narnia keur hamil meureun. Teu mah. Cek Narnia harita. Teu da can dipariksakeun. Pariksa ka ditu. Ardi, pariksa jeung Narnia juk. Ka dokter bisi kumaha abdi. Pareto cenah pernah main darah cenah. Maksudna teh pernah pendarahannya. Kapungkur mah maju bade ujian. Nah, teu ngomong ka mama. Piraanan kitu mah. Lain piraanan. Yeuh, ieu lagi meureun Narnia teh keur nganek yeuh. Keur ka kandungan meureun kan pada kaganggu itu jeung ieuna jadi teu tulus. Henteu mah. Henteu teh can dipariksakeun ya, ayeuna pariksakeun jangan dijuk. Ka dokter ayeuna juk. Ka dokter. Nya, ka dokter lain ka tukang urut. Ka dokter ka tuh. Dibaturan kumaha mah? Hah? Narnia anu culang cileung harita. Manehna bingung asa asing kadenge dokter teh. Da saumur-umurna ge heuh dan nu kakara mah kitu meureun lieur bingung kumaha carana. Karon ngaharulang ieu salaki pamajikan teh. Dua-duana teh baraloho ieu mah. Jujuk ka dokter juk. Geus atuh. Bu. Anter we Narnia meh teu kaku ka ditu. Ya yuk ka dokter teh yuk. Riwang mama jadi teh kieu teh bisi kumaha onam deh. Dari teh Narnia ka kandungan teu kanyahoan. Narnia kitu kieu kan terang teh kawas teu deui geura. Teu lagi yakin beureunan keur ka kandungan dari Narnia teh. Narnia nu tungkul harita. Nginget-nginget kejadian teu heula. Memang teu heula ge nu aneh nyeri beuteungna teh. Nu saterusna Narnia harita nepikakeun pendarahan. Henteu sempet ka dokter ieu cager sorangan we kitu ceukna teh. Kapungkur tidak pendarahan agak seueur darahna teh tidak ka dokter ieu. Ih dasar ieu mah salaki pamajikan teh ieu kudu komunikasi teh kieu ieu.
Ardi harita tungkul we ditanya naon Ardi mah ditanya gitu kieu ge nya ge dewasa ada gebleg pribadinya nana. Pamajikan jeung salaki teh duanana siga anu duanana oge teu ngarti naon masalah eta teh. Antukna Ardi harita nangtung Narnia anu digandeng ku nu jadi indungna nana naik kana mobil. Sedengkeun bapana nungguan harita di dokter teh teu jauh tidinya teh kurang sababaraha menit. Tangis tepi ka dokter harita Narnia anu kebenaran da isu keneh beureun can aya pasien nu lain. Narnia diperiksa. Sedengkeun Ardi harita ngadagoan di luar. Pok dokter teh harita ngomong, anu kebenaran eta dokter teh ngaranna dokter Ningrum. Kumaha Bu? Suamina di mana itu teh? Ya di luar Bu. Di orang kalebet we atuh. Di. Mun Bu. Kadegra. Cek si ibu harita. Bari nyampeurkeun kana panto terus mugakeun Ardi nu kadiuk harita katingal. Ardi anu cengkat. Bari neuteub ka dokter. Mohon dokter. Sana Mina. Ardi dokter. Ardi. Ibu Narnia. Alhamdulillah dina dinten ayeuna sing pinter-pinter dina ngajagi kandunganana margi Ibu Narnia ayeuna nuju ka kandungan. Ke kandungan? Ke kandungan dokter? Narnia harita nu calomet. Mohon anu ngawitannya. Cek Narnia harita nu ungut. Selamatnya Bu Narnia. Ayeuna teh kakandunganana Narnia teh Bu Narnia teh parantos jalan ka 7 minggon pangintenan. 7 minggon. Hampir 2 sasi nah. Narnia. Indungna harita neuteub ka Narnia anu neuteub harita. Sedengkeun Ardi anu melohok ke bibirna salangap. Ardi kunaon? Tenang. Narnia masih tiasa kok. Cek dokter ngaheureuyat. Mohon dokter. Cek Ardi harita nyerenge. Lantaran dokter siga nu ngartieun Ardi bangun anu kasieunnan Narnia kumaha-kumaha. Wantukna Narnia harita jeung dokter atarampi jeung Ardi katut inungna harita arinit geus dibere resep pikeun kesehatan kandungan. Narnia mulang sajroning di jalan harita Narnia teu ngomong sakemek oge. Hatena deg-degan lantaran manehna geus ngarasakeun ayeuna hamil tangtuna. Sanggeus nepi ka imah, curut sararea turun. Indungna tina lawang keneh harita geus ngomong. Apa nak? Aya naon, Bu? Si bapak harita langsung nyampeurkeun. Narnia keur ka kandungan. Ka kandungan? Bener Narnia? Benar. Mohon Pak. Cek Narnia bangun anu era. Harita bibi nanggen nepi ka bareureum. Teu kudu era geulis keun bae ka kandungan da boga salaki aya. Sararea ge ngalaman ka kandungan mah. Aduh. Nuhun. Cek bapana harita bari langsung ngarangkul Narnia diciuman. Narnia teh beungeut sagalana harita. Lantaran ngarasa atoh beureunan manehna bakal boga incu. Narnia ku tiba ngehep-hep harita. Ardi nu deg-degan harita bingung. Sedengkeun si ibu anu memang langsung nelepon ka indungna Ardi ditarima. Puguh we keur mah Bu Ijah mah weh-wer jelemana. Beuki atuhna keranan anu langsung cenarek indit ka dinya. Narnia anu sanggeus ngadenge manehna kau naon teh ka kandungan. Hate leutikna manehna lain teu atoh. Atoh mah atoh, tapi mikirkeun anak kumaha ieu sakola. Ngahulang miraga meneng. Mikiran kumaha lamun kapanggih ka babaturanana. Tada teuing manehna wirang, tada teuing manehna bakal disangka itu jeung ieuna. Sedengkeun status manehna di sakola masih keneh parawan we. Indungna anu ningali Narnia ngahulang harita jika bangun anu surti. Narnia. Teu kudu dipikiran. Kumaha behna ieu. Lain geus kumaha tuh. Kan mamah teh ngomong.
kudu make pengaman. Narnia meureunna jeung Ardi teu make nanaon kan. Genah-genah we meureunnan. Yakeun bae. Amil mah eta mah titipan Allah. Amanat. Geus, bae teu kudu ulang-ulang. Ingat sakola kumaha kitu. Narnia nu manggut. Kumaha nanti sakola tuh mah. Sakola mah sakola ieu nepi ka sama kamampuanana. Ngan sabisa-bisa di sakola ieu. Urang kudu pinter-pinter ngajagana. Ulah sarua jeung keur parawan, ulah sarua jeung keur urang teu kandungan beda geus kandungan urang kudu serba hati-hati. Sabab mun teu hati-hati, lamun urang leumpang bodina itu jeung ieu sarekal bakal pangaruh engke ka si jabang bayi we dina kandungan Narnia. Ayo. Nya. Ardi hari teh neuteup ka Narnia. Ret Narnia hari teh neuteup ka Ardi. Ardi hari teh diteuteup hari teh luhuk tungkul. Aya inung bapa nama Ardi teh siga manuk dikukur we cicing we. Namun eueuh grepak we. Narnia teh diberi kesempatan itu jeung yeuna. Geus ayeuna mah. Ardi ayeuna mah lengkap hidup teh jadi bapa insyaallah. Sing pinter ngurusna we. Maksudna ka kandungan Narnia na ayeuna. Sing sering pariksakeun ka dokter. Masalah sakola ulah disalempulah dihariwangkeun. Lamun sakira-kira gede mah beuteung Narnia kajeun keneh. Eureun we heula sakola. Bisa engke dilanjutkeun deui. Pami dilanjutkeun dipanggilan ke kelas 3 deui ti awal, Pak. Nya teu naon. Tapi kan Narnia geus kudu barangkali mah moal tiasa deui. Nya nepi ka teu sakolana ge teu naon. Keun bae. Nu penting mah engke anak urang bisa sukses sakola. Kapan sakola aya paket ayeuna mah. Bisa neruskeun make paket CTA mah. Itu jeung ieuna. Teu kudu dihariwangkeun. Geus, ayeuna tong loba pikiran itu jeung ieuna.